Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cunuh kana waktu dinggang kana mangsa para bapak ibu sadaya patepang deui sareng Mang Barna. Dina dongeng pasa sore dina judulna si Toleng keur ngalalana. Tah kitu teh kayak hilang gitu nya. Cikopina mang. Yo bro, dongeng pasa sore ieu nya dipimpin ku Mang Barna ieu. Sing jadi perbah mana keur ngabohongan ka sadayana cu. Da ieu mah sekedar dongengnya cu. Pilihan meureunnya nu saena piceun nu awona. Ayeuna teh tos kasabaraha cu nya si Toleng teh. Episode nu segala paraha tuh mang. Episode 3 nu ka 170 nya dugi ka ira eta teh nya hilap deui asana. Tere tamat meureun wa. Mata kayu tamatengnya sare pasa sore ngariung pulungnya sareng keluarga. Burung mamimitiannya si Toleng ngalalana. Jauh ka itu, jauh ka juklek gunung pinuh ku pasawahan. Ubuhana di pakampungannya ibu sadaya batani teh geuningnya kasibukan teh nu tararani atuh nu gaduh kebo mah meureun ngaratinya malum si Toleng teh kan jelema kur sederhana jauh ka itu rumurna teh jauh ka kota ngangkadulangnya sok sepuh teh mah pagawana teh ukur tani jeung akina jeung ninina ya tak kitu sapopoe ini isuk balik sore uang caritakeun si Tolengnya harita teh saya dipanggil ku akina yang ka dieu lajang jagedeung aki hayang ngawangkung ka ujang. Aing maneh doma geus sabaraha hiji eta ngaping dileutik di kaki buari. Aya beja geus barangan ngan kade lamun ngaping geus diomongkeun batur nyajang. Bisi kana kebon batur diomongkeun. Kamari aya beja na jangan ngarawel kana parek maneh jurus-jurus di bawah ka desa kula kitu ka pagi yang ke mau goreng beja aduh bapak goreng nama geuning hai tengah gantian sia doma jeung siji dikeun gua tinggal hiji atuh engke murmana keluaran haji aing jeung ini sia bener bener dia tinggalnya Aduh dek mana ka deket. Teh udah dek teh. Oh, ampura tuh aki datu nyao, subat tewo aki tuh. Api sakbat meleng ke pelawetan doma ngarawel ke pelapulon. Ternyao aki teki, taki cuma taki biji seluruh ke buka panon jajang. Sing adi-adi. Tak itu zaman ayeuna mah boborong zaman ayeuna biasa kebonan cenah beak atuh kuat bisi kieu hiji jajan. Lalu kaki itu kamari sini gubuk ka desa geuning. Jang sami dina teh hansip penumpang johor na jang hati-hati jajangnya. Tinggalunya kaki keur kurban sakeun bar haji sakeun deui. Oh kita nyaho aki moal ayeuna mah kieu hati-hati. Dah pemirsa teh kitu carita nadenya. Iya, itu pada Udah bubuhana karena di kampung mah geus teu aneh katanya. Geuning si Toleng teh cenah aya beja rumah orang ngarawel cenah geuning teh mane matur terus dibawa ka desa. Tah kitu teh akina ngomong, "Euy, kayak gitunya aing kini jeung nini sia kini di tukang kahumah." Koyo jeung ngababra aing teh lieur rena menggeulikeun teh kaplak duit. Nini
naon bukan geus sakedeung buru-buru kaburu barang kayak ini jam sabaraha ini guys ya Kalanan kudu ngejong urang ini teh. Kudu ngejong yak asa. Pantar ge urang nyatuk di ditu tanggal menta wae ka batur. bener sing alus itu nanya pencit hayam eta ka nu danten mau lagi pencit nya Nah, sebetulnya cek sebut apa nih?